Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Openg. Ayeuna kantun bagian anuka salapan welas nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceh Kieni atanapi Rebeka Almaira. Kangge Aceh Kieni ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh nganah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Openg bagian anuka salapan welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung gas. Wanci geus nyedek kasorenakeun, tapi nu tarung masih ragot, nu lalajo oge beuki pogot, nepi ka lali kana waktu, poho kana mangsa. Harita si Openg anu tetep lincah jeung linghas akibat tina pangaruh pusaka topeng koneng anu dipakena mawa kakuatan kana tanaga jeung awakna jadi taya kacape. Sedengkeun si Gondewa Sakti lila-lila mah tanagana jadi sudah koredas leuseuh. Gondewana anu dibubak babuk taya nu keuna kana sasaran sakali oge. Aya rasa aral dina hate kusabab pedah panarajangna taya nu keuna. Hal ieu ngajadikeun si Gondewa Sakti rada balanga. Sedangkan si Openg harita asa nimu lolongkrang kosong, aya hiji celah anu henteu kajaga ku si Gondewa Sakti. Nempok kitu si Openg teu miceun kasampetan, gancang loncat bari ngasupkeun tenggeulan kana dada lawan. Hiu jurelat jeleng hiu beuk. Alah. Si Gondewa Sakti ngagero bari ngadayagdag ka tukang. Nalika si Gondewa Sakti ngadayagdag, si Openg mindo deui.
narajang ku panarajang sepakan anu cukup kuat. Hiu bak des cengkang ketahu si Gondewa Sakti geus teu bisa deui nahan kana kaseimbangan badanna, langsung ngecengkang ngabebengkang luhureun lemah. Nempok kitu si Openg nyerenge najan napasna ngahegat. Tuhnya pan jadi gubis cek uing oge. So daripada gelut mending ngopi euy. Ari gelut mah ngadon longseran kitu geuning euy. Montong wakas sombong sia. Dewe can rumah sakatiti pangarti kateter wanen sih. Cek si Gondewa Sakti anu geus ngabebengkang harita ujug-ujug cungkreng geus ngacanggelek deui hudang. Luar biasa daya tahan si Gondewa Sakti. Harita bisa nangtung kalayan pancuh sok sanajan dada mah karasa nyeri. Si Openg netep seukeut ka si Gondewa Sakti. Bari naksir kana kekuatan lawan. Ijiran si Openg najan si Gondewa Sakti masih bisa hudang, tapi moal kuat lila dikeneuluykeun deui eta tarung. Beuki sidi si Openg nelak-nelak rupa si Gondewa Sakti. Akhirna gebeg. Si Openg ngaranjug kaget sabab kiwari karek ngeuh yen jalma anu jadi musuh dina eta tarung anu ngakukeun ngaran si Gondewa Sakti teh geuning bener-bener beungeutna pes paceples pisan. Jeung batur salemburna baheula nyatana si Aib. Aib ieu teh Aib lain euy, Aib lain. Cek si Openg bari muka topeng konengna gebeg. Si Gondewa Sakti oge ngaranjug kaget ngadenge si topeng mayit ngagerwan ngaran asli manehna. Dirina tuluy molototkeun panon bari neuteup seukeut ka si Openg. Openg maneh teh si Openg anak almarhum Mang Karmin. Cek si Aib asa teu percaya kana dedeleuanana. Oh teu salah euy, bener pisan Mang Aib euy. Uing teh si Openg anak Mang Karmin. Yep, aduh hampura uing nya Ip. Cek si Openg bari dereg-deg lumpat arek ngagabrug ka si Aib alias si Gondewa Sakti. Tapi si Aib malah ngagiwar. Geus kitu mundur sabaraha lengkah bari pok nyarita. Openg, ulah wakas sombong sia. Dewek tacan rumah saeleh ku sia deuleu. Ira-ira deui. Urang tuluykeun deui ieu tarung nepi ka di antara urang. Aya nu pebatang jadi bugang ngajam panah jadi layon sia Openg. Cek si Aib. Geus kitu mah corelat, jeleng. Si Aib ngacorelat, luncat, lumpat, kabur teuing ka mana losna bari mawa hate nu pinuh ku amarah jeung dendam. Atuh si Openg kur colohok teu nyangka lamun si Aib bakal lumpat. Padahal dirina ngarasa bagja bungah ku pedah panggih jeung batur salembur asa panggih jeung dulur. Sedengkeun ari si Aib mah lain bungah malahan nyeri hate lantaran hate leutik mah ngaku dirina kateter jajaten ku si Openg. Manehna teu narima lamun elmuna kaluhuran ku si Openg. Para wargi sadayana wanci saria kelayung mega koneng gumulung sawareh mancaura katebak ku angin sore matak endah katingalina. Di jalan satapak harita katingali aya saurang wanoja geulis leumpang ngagandeang mojang lenjang rupana geulis rancunit ngangge pakaian sing sarua beureum. Beungeutna katojo ku cahaya layung nambah geulis bari leumpangna jiga macan teunangan. Eta wanoja teh tayalian Dewi Anjani
alias Binoneng indung si Openg anu rupana robah jadi ngora deui lantaran geus narima ilmu kemat sukma asmara ti Nini Rinjani salaku guruna. Dewi Anjani lempang ngagandeang bangun taya karingrang dibaturan ku sora tongeret jeung cihcir ditema ku sora turaes diusapan ku angin leutik anu ngahiliwir matak nenangkeun kana hate. Dewi Anjani nempona mata kayungyun keur mah geulis teh satiap lengkahna teu oleh dibarengan ku imut ngagalinyu. Paromana marah mai padahal didinya taya sasaha komo lamun seug panggih jeung sasama geus pasti bakal rengkuh hormat pinuh ku tata titi duduga prayoga kasopanan. Harita leok Dewi Anjani belok leumpangna di jalan Cagak. Lengkah Dewi Anjani arek muruk ka lembur Ciborelang. Niat dina hatena arek numpang mondok milu ngarereb di eta lembur. Sugan we aya nu mere kamar ka aing. Keun bae sewana sagoeng sapeuting oge. Da butuh keur tempat ngareureuh ngarereb dina peuting ayeuna. Kitu gerentes Dewi Anjani. Komo lamun pribumina bager mah mere dahar ka aing. Rek ditambahan deui sabenggol mah kajen kasebut larang oge itung-itung mere saware. Gerentes Dewi Anjani deui bari ngagancangkeun lengkahna sabab sieun kaburitan. Akhirna jog lengkah Dewi Anjani anjog ka lembur. Urang lembur anu pareng paliwat jeung Dewi Anjani caroloho kataji ku kegelisan Dewi Anjani. Teu awewe komo deui lalaki patinggu mecrek neureuy ciduh lantaran urui ningali rarai anu geulis lir bidadari anu nembe lungsur ti kahyangan. Punten mak bade ngiring tumaros. Cek Dewi Anjani rengkuh hormat nalika pasangrok jeung si emak anu karek balik ti cai. Oh, mangga nyai. Bade naros naon nyai? Duh, meuni geulis-geulis teuing geuning incu mak teh. Cek si emak. Bade naros na aya kamar anu kosongnya anu kersa disewa ku abdi kangge sawengi ayeuna mah. Ih, aya atuh nyai. Tuh di bumina Juragan Karta. Eta mah tos biasa nyewa-nyewakeun bumi ka jalmi anu kalersan kapoekeun di jalan. Oh, nya hatur nuhun atuh mah. Sami-sami geulis. Duh, lamun emak gaduh bujang mah geus pasti dipulung mantu ku emak. Mangga nyai dikantun. Mangga mah mangga. Si emak ngaleos arek muru ka imahna. Ari Dewi Anjani ngalengkah deui leumpang rek muru imah Juragan Karta anu tadi dituduhkeun ku si Nini ku si emak. Tekung silila oge jog anjog Dewi Anjani kaburuan imah hiji imah nu kawilang agreng sigrong. Imah panggung tapi katampona agreng. Dihareupna meuni resik tur apik badaresih. Pakarangana lega, tepasna oge lega. Dipapaes ku lampu-lampu gantung jeung kekembangan. Bilikna dijieun tina tabag hinis anu motifna mata walik. Harita geus nepi ka hareupeun imah. Gancang Dewi Anjani uluk salam. Sampurasun, punten. Rampes. Harita ti jero anu nembalan disusul ku kaluar saurang jalma. Breh. Saurang jalma jangkung badag make pakaian parlente, make bendo jeung sandal kulit kidang. Kumisna baplang sanggadulang. Geus pasti eta jalma teh pasti anu boga eta imah nyatana Juragan Karta Sasmita. Punten Juragan, bade tumaros na leres
iya bumina Juragan Karta? Leres bisa Nyai, leres. Cek Juragan Karta anu beungeutna jamotrot teh dumadakan daek seuri dareh deh ningali nu geulis mah. Nah leres tiasa nampi sewa kamar. Oh, tiasa Nyai, tiasa. Sok mangga. Kamarna bade anu palimana? Kantun milih we Nyai, mangga. Sok da di setiap kamar diseguikeun tuangeun sareng leuteun. Tuangeunna aya opaketan jeung simpring khas Majalengka. Leuteunna aya centeh tawar, centeh amis anu gulana ngangge gulak cak alias gula cakar. Terus upami tamu bade mulang ke dipasian kagegelan oleh-oleh bedog patimura buatan desa Gelauk dah kitu Nyai. Oh, mohon. Abdi teh bade nyewa we sawangian mah Juragan. Oh, mangga. Yap. Tinggalanlah kamar, tinggal. Sok tinggal. Harita Juragan Karta gancang nyalukan badegana. Tekung silila badegana norojol saurang jajaka make papakean rapih siga nama pagawe khusus anu purah ngalayanan tamu di kamar-kamar sewanana. Saterusna Dewi Anjani dijajab ku eta jajaka ka kamar anu geus ditangtukeun. Kabeneran aya 3 kamar deui anu kosong teh. Dewi Anjani milih kamar anu pangsisina sabab karasana leuwih merenah tur tumanina. Nya geus kitu mah Dewi Anjani ngareureuh di eta kamar pamondokan. Gancangna carita kocapkeun wanci isukna kira-kira wanci haneut moyan. Dewi Anjani geus amitan sakalian mayar sewa kamar ka Juragan Karta. Tapi barang rek indit harita ngadadak aya 2 urang jalema nu datang. Pangawakarna gede jangkung badag paromana jamotrot baketut hasem budi amprotan. Nu saurang langsung ngahoak bari nulak cangkeng. Juragan Karta, Juragan, geus waktuna deuleu poe ieu Andika mayar pajeg ka dewek. Karta, cek eta jalema nu ngaran si Gundal. Ari Juragan Karta biasana masok sieun ku si Gundal jeung si Gandul teh. Sabab eta teh 2 jago kembar anu biasa sok menta pajeg tiap bulan anu diutus ku Ki Jambrung. Tapi aneh dina poe eta mah Juragan Karta teu ngarasa sieun. Teuing pedah di dinya keur aya nu geulis teuing naon. Bulan ieu kula moal waka mayar pajeg euy. Kula keur teu nyekel duit. Tamu nu datang ka dieu beuki dieu teh beuki sepi, beuki nyaeutikan. Tambah Juragan Karta saayana. Ngadengi jawaban kitu ti Juragan Karta, si Gundal jeung si Gandul langsung buncelik. Waduh, geus mimiti bae ilaing deuleu Karta. Na Juragan teh sieun ku Ki Jambrung, cek si Gandul. Make sieun sagala, da pada manusia ieu salaku dahar sangu, akur dahar sangu jeung nginum cai meureun. Cek Juragan Karta malik morongos. Dina hatena piraku meureun aing kudu elehan. Apalan kumis aing teh baplang segede tai. Era atuh ku Nyi Mojang anu rek miang mangkat. Kurang ngajar. Kudu diwarah ieu mah deuleu. Gadul. Cek si Gundal nyerenteng beri langsung ngagamplong hiu plak. Aduh. Pipi Juragan Karta keuna ku cabokan si Gundal. Atuh puguh we Juragan Karta ngoceh. Si Gandul salaku adina akur nyerenteng rek milu ngababuk harita geus ngamangkeun leungeunna. Tapi teu tulus lantaran kaburu aya nu ngajorogo. Ulah wani-wani ka jalema anu teu teu dosa. Lamun Arandika aya kawani lawan kaula. Tetela anu ngajorowok teh Dewi Anjani. Red
si Gundal jeung si Gandul ngareret laju pating ting raringe barang bre kana rupa Dewi Anjani anu tadi nama tepati dipaduli. Si Gundal jeung si Gandul hatena langsung leeh. Aya neneng geus geuning neng. Cek si Gundal mani ajri. Urang mana neng teh we? Tamu atawa urang dieu? Cek si Gandul oge bari ajri ka Dewi Anjani. Ayeuna leuwih hade aranjeun duaan baralik. Bejakeun kadunungan anjeun. Ulah mentan we pajeg gitu ka orang lembur. Keur naon pajeg? Pajeg we dipentaan, tapi rahayat masih kena sangsara. Mangga nyai, mangga. Cek si Gundal jeung si Gandul meh bareng. Si Gandul langsung kasima ku Dewi Anjani. Duanana nurut ka Dewi Anjani, langsung undur-unduran, terus leos weh ngaleos rek baralik. Juragan Karta ngareret bari semu era hok ngomong, aduh hatur nuhun bisa nih mas, dua jalma tadi teh eta teh anak buahna Ki Jamrung anu unggal bulan sok mentan pajeg nih mas. Cek Juragan Karta. Nyamuhun ayeuna matos baralik iya juragan. Abdi ayeuna saja amit we bade neraskeun di lalampahan. Duh nyi mas, keula upami tiasa mah ulah wakamios atuh nyi mas. Sabab ieu geus pasti Ki Jamrung bakal datang deui ka dieu yo nyi mas. Cek Juragan Karta bangun anu salempang hatena. Hatena ngarasa sieun sabab bisa dipastikan Ki Jamrung bakal datang ka dinya ngontrol. Oh nya atuh. Akhirna Dewi Anjani nurutkeun kana pamenta Juragan Karta. Henteu waka indit pikeun nuluykeun lampahan. Juragan Karta hatena ngarasa bunga dibaturan ku nu geulis teh. Juragan Karta oge boga kayakinan pasti eta wanoja teh lain wanoja samanea sabab geus katingali tina wandana oge. Terus katebak tina bahasana oge nandakeun yen eta wanoja teh saurang jalema nu linuhung ku pangarti, jembar ku pangabisa. Punten nyi mas, ari salira nyi mas teh urang mana sareng bade ka mana ieu teh salaresna. Cek Juragan Karta ngawanikeun maneh tumahnya. Abdi kawit mah ti lembur lengkong kulon. Ayeuna teh nuju milarian pun anak. Nanging duka aya di mana? Teu acan terang. Jawab Dewi Anjani sabalakana. Aduh, nya dikantunkeun di mana gitu tadina eta tuang putra teh nyi mas. Jeung ieu sabaraha taun kiten-kiten tuang putra nyi mas. Juragan Karta panasaran sabab manehna ngarasa heran Dewi Anjani anu kereutan beungeutna katempo jiga belasan tahun tapi ngakukeun geus boga anak. Putra abi matos bujang meh hampir 20 tahunan panginten ayeuna mah. Putra abi mung tunggal hiji-hijina juragan. Jawab Dewi Anjani sajujurna. Kutan? Juragan Karta kaget. Asa teu percaya piraku. Wanoja anu rupana ngora keneh siga budak parawan geus ngabogan anak kira-kira umur 20 tahunan. Tapi barang keur kitu tibeh kidul katempo aya 3 urang jalma nu keur leumpang ngagedig muru kadinya. Atuh Juragan Karta jadi curinghak paromana robah semu pias. Tetela 3 urang jalma anu keur muru kadinya teh si Gundal, si Gandul anu keur ngabringkeun Ki Jamrung. Dewi Anjani mah tenang we sikapna taya kasieun. Sing tenang juragan. Keun urusan 3 urang itu makhluk eta bagian abdi. Jung Dewi Anjani cengkat tina diukna tuluy ngalengkah leumpang nuju ka tepas imah. Nangtung ajeg ngadaguan 3 urang tamu cenah daratang. Teu lila Ki Jamrung jeung 2 urang anak buahna geus nepi ka buruan imah. Nalika nenjo Dewi Anjani geus ajeg di tepas imah. Si Gundal jeung si Gandul mah nyerengeh suraseuri gumasep. Tapi Ki Jamrung mah henteu
henteu kapangaruhan ku aura kegelisan Dewi Anjani. Sabab Ki Jambrung mah boga ilmu anu cukup lumayan luhur. Harita Ki Jambrung langsung ngahaok ditujukeun ka Juragan Karta jeung ka Dewi Anjani. "Hei, Karta, buru ka dieu keun deuleu jatah pajeg ilaing deuleu. Sebab ieu geus nincak kana waktuna deuleu. Terus hei, Andika, Mojang, ulah pipilueun kana urusan dewek. Sebab ilaing di dia ukur tamu deuleu," cek Ki Jambrung. Kuring kapaksa kudu pipiluan kana ieu urusan. Sebab Andika geus mawa karap sorangan. Ngadon maksa ka setiap pangusaha kaasup ka Juragan Karta. Jadi kalakuan Andika teu bisa diantapkeun kitu wae. Andika teh jauh beda sapertikeun garong. Tembal Dewi Anjani. "Kurang ajar. Ari kitu mah Andika sarua jeung nangtang ijen jajaten ka kaula. Sok, geura turun ka buruan deuleu. Urang ngadu jiwa. Urang hitung sabuk bilang tatu deuleu." Hayu. Kuring moal mundur sasiku, moal ngajak satunjang beas. Panangtang anjeun ku kaula dibeli. Jeleng. Dewi Anjani loncat ka buruan. Jelegedeg. Nangtung pancuh. Kalayan ajeg. Ari Ki Jambrung ngareret kadua anak buahna sangkan nyarisi. Si Gundal jeung si Gandul ngarti gancang ngajauhan. Kula moal kataji ku kegelisan Andika deuleu. Kulantaran Andika geus ilu biung kana urusan dewek. Jadi rasakeun ieu panarajang dewek. Ya, curelat, culung. Teu loba basa-basi deui, Ki Jambrung miheulaan maju narajang. Dewi Anjani geus sayaga diri, harita langsung mapag panarajang lawan ku gerakan sapasang leungeun anu geus dieusi ku tanaga lapisan. Hiat, kolebat plap-plap. Sapasang leungeun Dewi Anjani nakis panarajang Ki Jambrung. Peureup Ki Jambrung harita terus nyemprung pating belesur ngahujanan awak Dewi Anjani. Tapi Dewi Anjani tapis nakeranan dina enggoning nakisan setiap serangan lawan. Wus. Peureup kenca jeung katuhu Ki Jambrung budbet pating Darius pating sereu matak paur nu ningali jeung ngadengenan. Tapi Dewi Anjani kacida lincahna. Awakna kokolebatan nyingkahan serangan musuh bari neangan lolongkrang kosong keur males narajang. Jeleng siun. Ki Jambrung luncat bari nyabetkeun dampal leungeun anu di arah beuheung Dewi Anjani. Hiu setlep. Dewi Anjani ngalaukkeun sirahna ka handap. Wus. Sambaran angin panarajang Ki Jambrung ngatius luhureun sirah. Tidinya Dewi Anjani ningali aya kesempatan pikeun males narajang. Sauhu. Peureup Dewi Anjani nyuruh ngarah kana dada Ki Jambrung. Hiu beugdeus alah. Ki Jambrung ngagero bari bangkieung ngabangkieung ka tukang. Dadana asa eungap, asa remek jeung panas. Ki Jambrung ngarasa nyeri jeung kaget. Teu nyangka dirina bakal kacolongan jeung kaget ku tenggelan musuh anu cukup kuat padahal ukur tenggelan saurang awewe. War. Harita Dewi Anjani muterkeun awakna bari ngarahkeun sepakan sukuna ka Ki Jambrung. Untung Ki Jambrung gancang sadar, rikat loncat nyingkan panarajang lawan. Jeleng. Ki Jambrung geus nangtung kalayan ajeg di tempat kosong. Geus kitu, set. Gancang. Taki-taki deui ngawangun pasangan dina jurus kaboedan. Jurus andalan Ki Jambrung nyatana kaboedan geus siap dibijilkeun. Sasat suruntul. Ki Jambrung nyuruntul siga munding anu rek neunggar. Dewi Anjani gancang loncat ngajaul. Jaul, jeleg napak di kana lemah. Ki Jambrung langsung malik terus nyuruntul deui. Dewi Anjani loncat deui, kitu jeung kitu we meunang 5 kali mah. Nepi ka akhirna Dewi Anjani loncat bari najongkeun suku katuhuna. Pas pisan kena kana sirah Ki Jambrung anu keur nyuruntul. Corela jeleng hiu jodak alah.
sirah Ki Jambrung kena ku tajongan Dewi Anjani. Ki Jambrung nepi ka ngagero bari nyeklan sirahna anu karasa eumeur. Sok sia nah wani keneh maju urang bencarkeun eta sirah munding teh deuleu, cek Dewi Anjani. Ki Jambrung ari nafsu mah masih keneh hurung dina dadana, tapi kawanina mimiti ngurangan aya rasa sieun dina hatena sabab geus 2 kali kabeunangan ku Dewi Anjani. Tetela ieu wanoja teh lain wanoja biasa, pantes lamun disebut jawara wanita teh. Aduh, sigana aing moal untupan pikeun nuluykeun ieu tarung. Leuwih hade aing balik heula. Aing kudu neangan saurang jago keur ngalawan ieu wanoja we. Cek Ki Jambrung dina jero hatena. Geus kitu mah gancang ngareret kadua urang baladna bari ngajorowo. Gundal, Gandul, balik euy balik. Culung! Ki Jambrung loncat terus lompat. Nenjo dununganna lompat, si Gundal jeung si Gandul nuturkeun peting belecir geus poho ka Temah Wadi, poho kana kaerah. Dewi Anjani kur melongkeun nganu kur neuteup Ki Jambrung jeung 2 baladna anu lompat ti babaranting. Geus kitu mah ngareret ka Juragan Karta. Tapi nalika keur kitu atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wah dia balad ATE official keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.